Tinimang am caulongong mending oge tuang bonteng. Tinimang salira bengong mending ge dangukeun dongeng. Haturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng. Mugia mitra sadayana daramang. Sapertos biasa ieu dongeng kapidangkeun ngalangkungan channel YouTube. Mitra, ieu carios judulna lalakon Si Bagja bagian anu ka-28. Kenging ngarekat cipta bah arga atanapi bah Fendi SY Citra Warga di Bandung, Jawa Barat. Anu oge maos ieu carios. Dar bandros make saos dar nate diciwitan supados teu nyong cai waktos dongengna urang kawitan. Jentrengkeun kacapina gelikeun sulingna nayaga. Nenyok galagat silema rabul dumeh ngadenge aya nu bangsat-bangsatan aswad teu wudu ngarasa gempeur ngan pertek we manehna lumpat ngajauhan lemurna kitu teh lain sieun yang hareupan jelema goreng-goreng oge manehna teh ruruntuk jadug pamuk tur urang lemur kabege geus pada arapaleun saha ari aswad anakna Bahdarma teh. Ngan pati-pati aswad kudu ngalawan kitu cek pamikir aswad hayang genre pasualanana ulah lakarepit mah da apanya aswad terumasa mai hantarya sumawona padma dan sidik mah apan duanana oge geus biluh kasih kardan atuh puguh we maksudna rek kakarang wangi kamang dayat oge dibolaikeun da ceuk pikirna moal puguh kumaha keh lamun di jalan pasaran jeung nu ngarudag. Ngaririweuh Mang Dayat jadina teh. Antukna aswad balik bae ka lembur anyarna rek pupulih kanu araya di imah pangpangna ka pamajikanana. Teu kungsi lila aswad geus anjog ka imahna da puguh leumpang setengah lumpat. Nah, akang tos mulih deui jeung lengoh ning tanya anak pamajikanana sanggeus aswad ngarongheap ka imah. Duh, cilakana. Cilaka kumaha akang? Atuh derek-dek we aswad caritakeun naon rupa hal anu cikeneh kaalaman. Mana teh Bapak? Torojo Lasmanah nyampeurkeun bapana da cenah tadi basa ini teh rek mapageun lanceukna Si Bagja nu aya di lembur Lebak Saat. Teu asan pendak geulis. Bapana kabujeng cape temal aswad bari mangkulas manah nu lenden nyampeurkeun ka manehanana. Aya bae atunya. Jeung naha lain lawan atuh kawas lain runtuk. Anah manganjakalkeun. Alus ketang ning kitu kudu asak jejeuhan naon ge. Basalia mitoha aswad nyampeurkeun. Payohna anjeunna geus ngadangueun naon anu cikeneh didongengkeun ku minantuna teh. Anak beuki bingung, hatena sedih kacida hayang geura-geura jongkok jeung Si Bagja. Ari pek teu tinekanan, ceuk pamikir anah leuheung basa mun Si Bagja teh di Lebak Saatna aya anu nyaaheun. Mun eueuh meureunan budak teh tada teuing langsana. Dadah teuing anak king, anak emak. Jemerit hate anah dina jero batinna. Nyamat-nyamat Si Bagja.
Ari abah saya kumaha. Sini dihalang-halangnya kedah dilawan atuh. Anak dengeunah bapana ngabela Aswad. Nyanyaon cek kudu asak jejehan anak. Bener Aswad. Ulah kedua bosot. Ulah getas haleupateun. Munurut atur neangan mangsa leuwih merenah. Siasat bisitu nyaho madele. Nyanyi akan lain sieun ku jelema komo ieu jeung batur salembur geus pada apal saha ari akang. Tapi akang teu hayang kudu ngayonan musuh atawa saha bae oge anu teu jelas duduk masalahna. Ari geus kudu kumaha atuh? Da geus moal moal ti aja teh ngarep-ngarep urang, leuheun baca lamun salamet. Aya nu mere dahar, kumaha lamun cilaka, kumaha lamun gering. Geus ayeuna mah akang tunggu imah abdi rek kalebak saat. Nyaan anak tu genang hatena teh. Nepi ka kaid rek indit nyangan si Bagja. Lain akang teu karunya ka budak, lain teu ka rek bajoang. Ngan masalahna jadi kusut kieu apanan. Nu matak teu bisa gurung gusuh, akang kudu susulumputan. Apan sidi kulawarga urang kaasup akang keur diarah-arah ku Mbah Karsan. Mangsana geus kabuktian kacangkala ku Kardan sabalad-balad. Deur teh akang ayeuna diarah-arah ku urang lemur. Leres teu bah, atan abi ku bahasana numutkeun abah. Ceuk Aswad ngalelemu HP pamajikanana. Parisa kalian meta kamanang mitohana Basalia. Nya bener pamikiran hidup teh wad euy. Ku kituna anak ulah kagugu nafsu. Nusana anak budak mah teu nyaon samet. Malah aya dina kabungahan. Si Aja geus aya nu ngarawatan, lain sasaha nu ngarawatan anake. Tapi sobat Abah nu geus mihapikeun si Aja ka manehna keur saheulaanan ceuk Basalia. Ngadenge caritaan Basalia kitu, Anah jeung Aswad ting haruleng antara percaya jeung henteu. Percaya piraku Basalia ngebohong, sang caya boa-boa ukur panyombo sangan Anah tetulus indit. Janten Abah tos uninga di mana si Aja jeung nu ngukutna leuwih si nyaho. Sahabah Anah penasaran hayang geura nyaho. Marane inget basa imah urang di Karangwangi aya nu ngaduruk ku si Karsan jeung anak buahna. Ditanya teh Basalia kalah malik nanya, atuh pugu we. Anah tambah liwung bingung. Ngadenge caritaan anu jadi papana teu jelas teh. Waktosna Seep Mitra. Saninten buah saninten katikoneng nyer gula hapunten da hapunten dongeng urang eca geula. Atur nuhun kana sagalurupi perhatosan mitra dangu sadayana. Utamina kanu parantos subscribe, kanu ngalike sareng komentaran. Anu teu acan mangga diantos hapunten tina saburaya kalepatan sareng kakirangan. Insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ka-8 atanapi anu ka-28 masih dina channel YouTube Pendi SC Citra Warga ieu. Cagah.